Ibu Irma. Dina dinten ieu urang uang diajar ngadongeng. Naon cenah? Ngadongeng. Ari dongeng teh naon cik saha nu terang? Sok. Dongeng pas sireum jeung jemberit. Contohna sireum jeung naon cik dongeng teh? Ngacu. Carita biasa. Kuya jeung sakadang monyet. Naon deui cik? Maksudna dongeng kanggo urang nyaeta kanggo picontoeun atanapi kanggo pieunteueun, picontoeun atau pieunteueun. Jadi anu kudu dicontohna teh anu sararae. Dongeng nyaeta carita rekaan atanapi hayalan dina wangun prosa. Naon cenah dongeng teh? Carita hayalan. Coba ayeuna warna dongeng. Dina hiji poe sakadang kuyang soreangan kadaha. Jadi sakadang kuya jeung sakadang monyet teh saha nu bageurna cik? Pesan moralna jadi jalma mah ulah ulah naon cenah? Ulah sarakah. Urang janten jalmi kedah berbagi nya gitu. Ngartos dugikeun ka dieu? Jadi dongeng teh hayalan. Alhamdulillah pelajaran kanggo dinten ayeuna atos rengse. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.